budak kadidiknya yang budakna jujur lain naon Kang keur mah putra ngan hiji-hijina ya kadidik jujur tamah kadidik boh ilmu panemu jampe pamake ilmu lahir ilmu batin budakna jujur pugu we atuh tamat tercapai cita-cita teh model Pandawa budak 5 kabeh jala lujur nya burukan teh nah Aisyah Kurawa heumeurnya tak loba teuing teu kaurus jadi teu kageroh teh Kang mun dari loba teuing jadi teu kageroh tanu mata usahakeun ulah loba teuing anak teh kitu cukup we jang urang mah 3 2 lah aing ngarencana teh pan kudu ti ayeuna bener sakira-kira moal kaurus mah anak ulah waka lanan ya urang mah program taeunkeun ya lan dina zaman kiwari naon rupa-rupa cara jelema pikeun ngasut jelema da eta kade cing hati-hati urang cing inget karena sejarah setan doh sejarah iblis hai kitu eta iblis usul ka pangeran baheula eceukna keterangan kumaha teh Kang usulna usul kumaha setan atawa iblis usul ka pangeran heuh ka Allah hayang panjang umur terus satutup dunya dibere ku Allah dibere dibidiah hayang gagah dibidiah diidinan jika kitu kan hayang ngagoda anak putu Adam diidinan didinya tanda kutip tanda tanya teh tanda kutip teh kumaha tanda kutip anak Adam teh teu awewe teu lalaki teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamingpin teu rakyat teu kolot teu budak teu miskin teu kaya teu miskin teu kaya tah ari setan di mana ngagoda jelema anu pangkatna raja bakal leuwih bahaya lamun setan abus ka jelema anu berpengaruh tadinya leuwih bahaya tingkatna teu leuwih deui sapertina dewek teh hiji guru muridna teh aya ratusanana tah si guruna teh tuluy kagoda ku iblis nyaeta nyaritakeun manehna soal kangewa manehna ka batur make dalil ngalibatkeun anak muridna tangtu bakal digugu ta ku anak muridna wah bahaya teh eta ya bahayana tah bahaya laten teh eta eta anak murid bakal milu geuleuh ta ka musuh guruna sanajan eta guruna teh salah pasti eta mah heueuh gitu kebeda ti kitu tah ti dieu cing bisa nganalisa naon mungguh jelema nu mikir tapi kudu kritis ayeuna mah euy logika anu kaharti kudu kaharti ulah wa kasumuhun dawuh cing waspada permana tinggal isi ngolongan contohna mah kieu we lah sanajan inung bapa ayeuna tah ngagarong mah ulah digugu sebab dicilakaeun teh sing aya pamilih heeh bener teh pikiran teh heeh dapat benar tah dewek nganalisa naon Gusti Batara ngarencana rek numpes kajahatan satuju aka teu berarti aka meureun tujuan di dunia teh loba nu jahat henteu lain kadinya ai alasanana argumentasina aka pangna teu satuju Gusti Batara rek numpes kajahatan saha nu becus saha nu bisa
bahasa anu berhasil anjing. Nah sabab itu ngarumpak kodrat jeung irodat. Sukum alam kieu meureun. Nah sabab hade jeung goreng parantos kun payakun. Parantos jadi jajadian saha eta hade jeung goreng. Jajadian Allah eta teh geus abadi hade jeung goreng teh. Berang jeung peuting ai berang abadi henteu kaselang ku peuting, ai peuting abadi henteu kaselang ku berang, ai berang peuting abadi tah eta. Hade jeung goreng atawa adil jeung jahat teh sabenerna geus jadi. Manusia moal bisa numpes, malah lamun boga tekad numpes eta ngaleuweuhan Allah. Apaan kita berusaha? Nah, kalau kita larinya kepada berusahalah. Berusaha untuk meminimalisasi tensi kriminalitas. Memperkecil ruang lingkup kejahatan seperti daek ngarona, siskamling. Nah, itu berusaha, manusia itu berusaha, bukan numpes. Sabab kejahatan moal eueuh sapanjang dunya ngadeg mah ingat kana janji iblis. Sapanjang hirup manehna panjang umur jeung rek ngagoda anak putu Adam aya idin ti Allah. Allah nya nepi ka bidinya atuh mikirna. Kita itu sudah jadi bangsa dewasa. Artina kedewasaan. Itulah ilmu alat. Kumaha ngadewasakeun Allah ka manusia? Bilahi ae bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi idnillah, bi aunillah, bi tekalayan, kalayan kodratna, kalayan kersa jeung pangawasana, kalayan pitulungna tuh ngadewasakeun Allah ka manusia teh. Bener. Pinter aka geuning ngaji. Dah. Atuh da goreng. Aing teh atuh. Percaya manehna mah. Batur mah geus mikiran Pentium 4 aya urang ngajedog ge perbut dalil grepek. Era da atuh. Geus jauh tinggalin agama. Tapi pek pikir dia memikiran soheh doib untuk soheh untuk doib ger pasea masih kena ngulukutak tadi ngulukutak ke dirinya atung kene benar nu matak dewek teh satuju lamun tekad dek numpes kejahatan saha nu bisa paling-paling manusia itu berusaha untuk atau keur ngajauhan kejahatan. Nya matak ulah wakar dituturkeun teh 4 negara teh. Bandungan we urang teh kajauhan. Lo Bandungan teh kajauhan neangan bapa we urang tekadna sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan kumaha niat. Kumaha lamun engke dunungan urang Pandawa atawa Kurawa ngagugat teh ka Kresna lamun dorna paeh pembunuhan saha nu ngabunuhna Gatot Kaca 4 negara si Cepot si Dawala kan terlibat. Maka iya tah sanajan teu milu ngabunuh tapi memperlancar memperkuat terlibat ya kasus goreng-gorengnya 10 tahun teh. Hari itu mah meureun ditanggung jawab, hari itu hari aing sanu tanggung jawab. Keur panjalema kieu urang meleutik. Sabab ieu pembunuhan berencana ieu. Direncanakeun. Alah, ceuk aing oge waspada jadi dieu sanajan nu nyaah ka urang tapi inget tingali ka sang tukangna. Eta Gatot Kaca make ceuk aing oge keun cenah maranehna.
atuh bejaan moal diterima sabab datang lagi ti aing di sana pun tirayat da ayeuna mah percayana ka jelema teh lamun urang loba dunyana lamun urang luhur pangkatna kakara percaya ai datang ti aing moal didenge pernah petani bawang moal kudu luhur kedudukan negara dihormati urang lalajo we ajabna hapan urang meureun ka bawah kena ajab kejauhan lumatak jauhan oge lamun dek lalajo ulah tengah teuing ulah hareup teuing yang ulah tukang teuing hareup teuing ka galei tukang teuing ti jengkang sigar tengah we siger tengah ada hayang salamet tapi tetap lamun urang milu kasok kali mama terlibat pasti ngan dewek meureun boga Allah keyakinan ya Kang keyakinan sabab Allah bakal nyalametkeun ka jelema anu percaya jeung kanu ngabdi ka anjeunna 5.000 malaikat diturunkeun ya kitu ya ulah disalah kaprahkeun kahijina deui naon cikeneh kapan urang teh sasih Rajab mieling diisrokeun dimirajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya pertika ngajugjug ka Sidratul Muntaha ngaliwatan langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya ka Sidratul Muntaha rop aras nyaeta audensi sareng Allah oleh ti ditu salat nu 5 waktu hidanganna teh eta ulah cuy nya heeh kahijina deui mapag sasi Siam A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya maneh jadi jalma takwa, yuk urang babarengan dina bulan puasa. Mun kuring gering teu naon dina bulan Syawal gentian sapanjang silaing dina bulan puasa gering kumaha lamun geringna sabulan gentian sabulan di mana kecager kitu da enteng atuh kumaha lamun teu ngagentian pijah aya jalan nu di dahar ku silaing sapoe beak sabarahaeun tah bikeun ka fakir miskin sapoe lamun 30 poe 30 urangeun teu ngaberatkeun agama mah bener eueuh nu berat kitu dek kumaha bersatu na hirup sarombongan geuningan ngeunaan dunya kebersamaan geus jauh geus paburisan ditinggal dina segi religius geus aing-aingan padahal pan hubungan memeh ka Allah teh ka manusia heula ya habluminanas heula jeung papada urang heula horizontal heula kakara vertikal hubungan jeung nu kagungan apan Muhammad oge diisrokeun dimirajkeun teh horizontal heula ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tidinya vertikal ka luhur alasan cing atuh geus karolot jadi teh aya bapa dalang endas
aya Bapak Dalang sete Bapak Karsan Karsan Bapak Karsan yoga suara eta teh dalang Dalang burukan saprofesi jeung urang mang nyerikeun ka aing pasti sarua dalang aing diheureyan ku panayagan burukan jauh-jauh di Jawa Barat ke Jawa Tengah dek hareureuy mah geus ya digogobrok tuh di daerah Batur ieu meder di daerah Batur naonan ieu teh sareng nemongkeun pada jeung sirikeun teh kalah beuki maceu tah cingga beleg rumah teh kitu da panayagan mah di mobilan garepe datang dibere dahar isuk-isuk gaji gamelan nu aing ka panako-panako nu aing di mana ngajing-jing panako aja ya tadi eta bapak protokol bapak anu bapak kuwu bapak protokol ti bapak hajat kita nikmati nikmat iman nikmat Islam bener ngan ukur jadi seremoni slogan bungkus piraku ieu dunya teh pinuh ku sinetron minum abong kena ieu dunya panggung sanewara meuni pinuh ku formalitas pinuh ku kepalsuan betul tidak ada nilai kemurnian mana itu manusia teh ari eusina di parariceun bungkusna di kakawal tak lambang negara dengan ukur di bawah ku manuk. Hei Garuda, kapan kau hinggap ke sini? betul Kapan keadilan diturunkan? Nah hayu Garuda teh rek megarkeun nogna. atawa rek disieungeun Tuh. Pangna di dewek diayakeun gambar Garuda lambang keagungan negara teh. Sejarah nu utama sabab Garuda megarkeun nogna. Dalamun karuhun urang baheula teu menta tulung ka Amerika, Jepang dibom. Tuh Garuda megarkeun nogna teh. Pan mararantong urang Jepang ti dieu ka itu da dibom lemurna. aya kamelan Hiroshima Nagasaki. aya kamelan perkara lemurna Nepi ka lambangna oge manuk Garuda diimplik-implikan satu ketuhanan nu Maha Esa. Nah ieu teh rek dituna dina etalase unggul. rek dipang-pangkeun gojakan Ketuhanan teh kemanusiaan yang adil dan beradab teh bukti nama pengkhianat kabeh. paun Biadab bener kaciri keadilan dengan ukur berlaku na keur nu maling domba unggul aya nu maling duit negara diantep. Aya si Inu ngageo-geo bujur ribut sarerea. genyel Aya nu ngageo-geo pulpen sakali ngageokeun pulpen duit negara duit rakyat beak kumanehna diantep. Apa artinya merdeka? merdeka apa Candi handap ayeuna minuman keras ekstasi magadon sabu-sabu geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Bangsa urang geus taleler, utamana para pemuda anu jadi tulang tongong negara mana lemah. Untung aya urang kampung Cibendung bisa ngabendung hawa nafsu. Dewek urang Bandung nu ngabandunganana. bener urang Bandungan Omat ulah parunung.
sing inget kanu agung lebaran mana di sarung eta we urang tuh sing inget nepi ka di nomor 5 keun keadilan oge dipanerikeun dari keadilan dan sosial nya benar kitu ceuk aing oge ulah kemana karep ye dina rombongan geus patongong-tongong rasa dewek ngiga kenang dijempekeun ceuk aing dina segi religius geus kadeuleu al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi naon ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna ku lisana jeung ku leungeunna bener teteh geuning bisa leungeun sia ngenang dijempe-jempe nyilakakeun aing akang pangmoloto teh dek dipake dina KTP wungkul teteh Islam teh bari bener lain tah dengekeun geuleuh aing dalam mun diukur kitu mah panjang keneh dewek umur mah jeung tibatan siang teu bisa dewek mah deuleu panjang umur biheung teuing ke mah dewek ngajedog di museum jadi barang antik aing mah sia mah jadi tulang deuleu kabeh dihakan cacing buating manehna mah aya di dieu mo jok tapi tong boro panayagan ieu dalang dihakan cacing jadi tulang akan mabalagar dek mawa naon sia ka akhirat lah ceuk saha mawa amal keterangan mawa keterangan ngagugu teuing sarerea atuh sia teh mawa amal di ada gugu mah hukum kumaha hukum teh cek hukum lako jitu muna puroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup kabeh amal-amalan pegat jadi teu mawa naon-naon sia teh pek geura tinggalkeun amal anu hade eta mau paeh ningalkeun belangna gajah paeh manehanana teh gadingna jual ka maung kumaha teh ngomong cai teh ari ngomong hayang paribasa teh ulah diruksa maung paeh ninakeun belangna gading gajah paeh ninakeun gading manusia paeh ninakeun jasa tah kitu jadi gajah diterapan gading kumaung belangna jasana manusia lain mana teu bisa-bisa kalah leuwih hancur kitu ku aing mah nya aduh ampun gading gajah dia akan mah tah jadi resep sia malamun ngararaco teh oh benar kan tek pikir jadi nina tinggalkeun amal dicontoheun balarea nu bakal datang teuneun di haneuleum sieum geusan sampeureun tunda di hanjuang siang geusan alaeun alay contona para pahlawan urang toh pati jiwa raga nyawa kadiekeun kasalamatan nagara jeung bangsa getih dipake nyebor ibu pertewi keur karahayuan anak inci urang moal bisa kumpul kieu tanpa merdeka tuh tinggali tuh tunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur
tetenger nu hempak di Taman Pahlawan, lain tutunggul tempat pamunyungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harewas beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji. Karya nu nyata. Marukana mangul bedil wungkul meureun. Bari tadi teu boga gaji. Aya tanah kosong, pelakan, cengek, leunca, Terong, surawung, terong. Berjuang kene. kacang hulu. Ulah diantep leuweung gunul sok ku sararea pelakan di tanah sahawe keun we hasilna mah kudu bogana asal mi HP tong dituaran sabab kulobana tatangkalan kulobana tutuwuhan bakal ngadatangkeun sumber cai lain urang wungkul manuk oge kudu merdeka ari kasebut merdeka mah kitu mana manuk ayeuna beak da yang ningali manyar teh hese ngalah belut disetrum diportas naon merdeka na manuk dibedilan nya benar kan jadi berarti teh merdeka manuk teh gitu sinya ka negara benar kan sok geura Isra Mi'raj kenya aku mau ada kamu nabi ai itu mah global ti dunya nepi ka akhirat atuh urang mah Isra Mi'raj urang kumaha leletikan heulaanan pindah tina laku lampah salah kanu bener tina cedik panen pare menang saton hak fakir miskin sakintal geuwat bagikeun ari hayang salamet rezeki urang hayang salamet mah jeung hayang digentian mah da keur urang-urang keneh sabenerna mah teh aya hak bat nya bener tekan mun deuk diguguh henteu sabodo teuing da Allah mah moal rugi lamun urang teu ibadah Allah mau untung lamun urang daek ibadah da anu bakal rugi jeung untung teh urang kene kene itu tah ai daek nyaring peuting mah pan deet rezeki deh kumaha deetna ari akal deet rezeki teh teu kudu melak pa urang dieu memelak cau pan ti mimiti melak nepi ka asak sabaraha bulan dewek mah sapeuting ka ala pare non je eta terong aduh pendidikan babaturan urang dideketkeun rezeki tah dumatak urang di mana-mana urang sarengsena salat isya terus bakti heula memeh kulem bebeja heula nya bener bismika Allahumma ahya wa amut karelak sare titipkeun heula sare tengah peuting lilir jam 12 kejebur mandi tuluy tahajud rekes 4 rakaat tambahan 3 rakaat 11 lah sanggeusna salat bakti ka Allah tuluy urang teh ngadoa deui ngagungkeun deui asma anjeunna ngontek frekuensi mana nu rek dikontek ku urang nah rek frekuensi Rahman Rahim Jabar Qahar Malik Kudus Rojak Latif Kholik sami bae kontek asal apa frekuensina sarurus we lebah-lebahna aya nu teu dijabah teh nyahoan gelombang arahna sidik ka itu mah maha suci polos ieu meder diimplik-implikan ditarget ngadoa ditarget atuh puguh we lieur maksudna ditarget teh kumaha ditarget teh cing Gusti tengah peuting teh cing Gusti abdi teh kabeli motor atuh hirup teh tah eta ditarget kumaha lamun Allah rek merebus bener ya ulah ditarget kumaha itu we atuh kumaha nu rek mere urang mah ngagungkeun terus ngabdi nya leres Gumatak cenah geuningan di imah ulah aya patung. Eta teh akang
lamun di imah aya patung eta malaikat rahmat teh moadaikeun datang maka ning da sieun ku patung lima urang patung nu mana maksud akang patung nu mana atuh apa Nabi Ibrahim alaihi salam oge pan raja tauhid teh oh eta teh baheula dina zaman Raja Namrud aya Raja Namrud teh jeung balad-baladna teh nyemahna teh kana patung mangeranna teh mangerana pan didinya mimiti hujah wah kumaha kan eta patung-patung teh dipek-prekan ku Nabi Ibrahim tuh patung leutik nepi ka patung rada meujeuna peletrak dipek-prekan atuh pugu sararemplak anu semplak irungna anu semplak ceulina leungeuna urangnya nu semplak leungeuna panakolna teh gantungkeun ka patung nu panggedena raja patung pan isuk-isuk ribut nu ngajaga patung reuwaseun doh bebeja ka Raja Namrud itu cenah pangeran urang sararemplak Pangeran pupus. aya pangeran eueuh leungeunan aya nu eueuh sirahan jeung aya nu eueuh sirahan eta nu eueuh aya pangeran semped tuh cing teangan cenah nu neungeulanna saha kapanggih Ibrahim kepenatnya maneh cenah nu neungeulan pangeran aing itu meureun cenah tuh patung nu panggedena geuning itu panakolna gagantung manya cenah sia goblok patung bisa neungeulan tah tidinya mimiti hujah Nabi Ibrahim teh atuh naha maknya mamake disembah cek Nabi Ibrahim nya maka disembah atuh cenah walah kurang ajar si Ibrahim tewak duruk karena poncaka gebruskeun pancaka ngumpulkeun suluh di luhureun suluh dituna Nabi Ibrahim tihanap diduruk cehur wah teu garing tah malian pan pangeran didinya nurunkeun pitulung Jibril ini bejaan tu Ibrahim nyingkah gitu atas seuneu geus deukeut Allah Ibrahim gara nyingkah eta seuneu geus deukeut ceuk Ibrahim teh seuneu we cenah tong panas eta ka Nabi Ibrahim teh Jibril ini deui ka itu ya Allah seuneu we cenah tong panas saur Ibrahim turun wahyu dirinya yanar kuni barda wassalaman alla Ibrahim hei seuneu tiis jieun kasalamatan ke Ibrahim suluh bea Ibrahim tina lebu leumpang we kieu deh kadayeung dange murukan palai kitu palai alah ya tuan pek lamun mung teurak diduruk teungeulan patung ti ayeuna oh patung nu di imah teh ai patung teh ngajentul eueuh gadag uleul ai nyatu beuki pangabutuh gede pangabutuh gede tapi kedul pek-prek tak sia ganti berenjak budaya nya aya kedul pek-prek aya haroream pek-prek aya benci ka batur pek-prek genti kunyaahan kuulasan kuasihan silih asa silih asu silih asih tuh didinya moal panas gara pek wah kabakar aya batur beunghar alhamdulillah ya Allah batur geus kabeli mobil abdi nu rek tumpakna moal panas mau ama ka dulu batur meuli sawah alhamdulillah abdi nu rek minum maculna ai teu kedua mah moal kaduruk hate teh moal bener kahartos kartos oh eta itu ngaji mah beres takang ilmu genah kana hate ti istri herang panon menjak itu pernah dirup teh komitmen moralna batur maju alhamdulillah usahana maju sugan mah nitah ka urang aya meureun tatangana nu nurutan atawa anak urang sugan kabawa digawe deuh bagja bagja aya dipikang ewa ilmu mah ti mana we heuh oh leres kang